nganyang galak ayang katanya nama. Semoga ayang aku sekarang mah ay. Ini dan namanya jelas sepatu aing ke siapa ah. Tuh aing si abot tuh. Jelas sepatu aing ah. Oh, babi yang keren ngobrol ke mana sih teh? nganyang tuh ke ayang rek buka ayang. Nganyang. Iyalah. Capit sih mengerakeun. Atuh arek nyam sepatu, aya sepatu. Sepatu Oh. geus nyom tadi ku haji. Oh, Sepatu lagi gagal celana panjang buka celana panjang. hidung. Heuh celana panjang buka teh sia. Celana capit tah ini sekalian kerese ku sia tah tambahan Celana panjang buka teh. Ini celana terus ku aing nganyang kieu tuh era ku mertua meureun. Eta we buka. Wah, Nya eta. tah cara sendiri cenah kitu mah. Cenah kitu mengewa. Nah, capit kesekeleun sih. Siapa meureun sepatu ah di dieu. Sepatu Ieu mah. celana atuh nyam celana. Saung meureun ieu Berak ku. Aing garek nganyang make celana pondok kieu. Sok newa-newa wae ngerisikeun sih mah. Buru tuh buru. Buka eta buka. Bukan mau gigi nah. Make kolor ieu sia buka mah. Teu dewek ah. Bohong ket. Make kolor hungkul, make kolor kieu hungkul dewek ah. Sia balik heula tuh ka ditu. Cenah dewek cokot lah tuh. Mantap Siap, Bos. Tah, Newa-newa wae da sih. buru gadag. Ngerisikeun. Tanganan tangan heula. Buruan ya, kawan. Ayo seekor mah dekat. Ayo, salana di sini deh tadi kan. Eko gebleng maksudnya. Gua ke celana lagi kon hiji na mureun kali dia mah di saung urang. Iya udah. Oh, mereka euy celana teh euy. Geus naon atuh sia lila. Ah, tah. Samung sia tah. Celana samung sia. Nah, wah da kapan di dia. Eta kain buka ke hand sia make ieu. Nya mah tuh sakedeung ikungan sapenjang kawan teh ah. Moro-moro geus eta sabung teh jahitkeun di tangan dinya teh aya tukang jahit. Jadinya Keboga aing nelpon. newa-newa wae. Halo, Telepon apa yang? Putus. lepok kena geus sia. Ipan aing arek ka dinya. Gagah putus. Tungguin sebentar doang. Ah, kesana capit ngerakeun Tuh, cewek tuh. kesana kieu salobong ieu. gara-gara sia pancet dewek nyem calana eta ke head. Cenah kitu. Aing jadi diputuskeun gara-gara sia da. Akan syukur. Ya. Terbalik boga kawan teh. Ah, jadah ieu mah. Akan sia nya. Dewek naon loh. Tampang diheulakeun ieu mah. Awe sia kitu lah, jeung dewek ge mah cereug. Cek lewe ganeng gara-gara sia datang kurak aing jadi diputuskeun. Wah, Cek eta. aing nginjem calana eta. Atuh darek nganyang ka calana kieu ge mana naon aya saliwat mah. Ah, tu daerah. Ai teu nyaheun keur naon. Calon mertua meureun make calana kieu maka deuleutur aing coba hidung tuh. Goblok sia mah. Cek tadi disambung ku itu tuh tadi. Samung-samung cek dewek eta buka sia mah. Kamu make celana dua mah dibuka ku dewek. Gara-gara sia pan ayang aing Make celana mutuskeun we. hiji-hijina ye ge sok niwa-niwa wae. Takna jeung dengan aweteun cereug nu nyaheun ulah nyaheun sabelah cara kemarin kitu di wae ning si Da eta ge nyaaheun ka aing lamun tepat waktu mah. Da gara-gara sia dengan calana lila cumur. sabelah mah eta jiga keuyeuk yang ngigir mah cereug. Si goblok sarwakeun jeung keuyeub. Eta mah bujurna ge gede wah. Gede nya ngigir kunaon. Ah, goblok yang menghiburna bisa wae Ferguson ya. Hati dewe keur terluka teh dibikin ketawa. Nah, we eta mah neangan deui kan gitu mah. Neangan-neangan emang gampang. Sia gencan menang-menang ka bogo ke head. Ayeuna geus buri teh dicatur. Ese deka nyata. Teh dicatur coba. Kieu Siapa terlaku cungur teh dicatur. catur nyata lieur cek Ngekos dewek ayeuna putus isukan menang deui dewek aya. Mau wanita yang kayak gimana? Benang ku babang mah tenang. Diputuskeun awewe hiji mah. waduh. Kamari ge menang hiji geus.
putus di Terbalik. yang ngigir Ngawangkong jeung sia mah jomblo. Kan ngariweuhkeun ya unggul.